Bi, Bibi sok sibuk teh. Henteu isuk mah bagian jadwal rebahan. Nyer. Hari dangnya bi aing ya. Rebahan ge dijadwalkeun, guys. Teu hareudang kumaha. Loba pisan anjir bagawean nepieun kanumpuk kamari ge gawean ku sorangan capek bi. Bantuan orang lah nya. Numpuk pisan ieu bagaweanna. Salah ini mah utar. Nying. Yo, Utar ka aing. ari pag Arek dijajarkeun atawa ditumpukeun. anger. Anger kudu digawean bi. Loba maksudna. Lain masalah numpuk atawa ngajajarna lain. Lain. Brad, uing menang ke bunga tadi. Gemplong kayak nama. Kabukan naon deui? Bisa modal. Anjing. Hanya aing bunga naon anjing. Ya, kabayang berdinya. Tai tuasna, segede kieu. Podol, tai jeung podol sarua keneh meureun cenah. Segede kieu. Sajam aing capek. Bari panjang badag nepi ka. Itu sajungjung. Ilhaek. Naon eta katunya? Katunya ku tai saking kutuas-tuasna. Kelo aja. Ini nya akan lingis no. Lingis apaan cek tidinya kudu ngadahar serat. Terus anu di dahar naon? Tapas. Anjing parah. Tapas cenah buah-buahan. Lain tapas, ampun teuing ieu aki-aki. Mo, ari-arek rumah tangga mah maneh teh sindek lalaku. Erak mitoha. Kalem lah tuh beda rezeki mah geus aya nu ngatur. Lah ada nu ngaturna oge dari lama tungguhun aya mah sare bae mah. Gampang bi tunduhkeun mah. Tinggal digoreng kopi beres. Tidak heueuh mo. Bisa bae ya anak buek. Lain ceng orang di lemur asa beuki teu betah ayeuna euy. Kunaon gitu, Brad? Coba cak-cak bodas anjir. Saeutik jadi omong. Saeutik riweuh ganeng anjir. Hayang pinah euy. Padahal matong di pikiran teuing, Brad. Anger we kapikiran anjir kadenge ku ceuli urang mah asa harengheng. Yo, masalah cak-cak bodas mah, Brad. Hari dia chat, Brad. Arek kuno hideung. Arek kanu beureum sok. Keun, Caprak deui wae. keun aceng ye. Nu ngechat nama tanggung jawab. Heh, engke pangecetkeun ku acengnya. Cak-cak teh urang hayang warnana teh pink, heuh, terus totol hideung anjing. Nya, lamun teu totol hejo bagedon. Teh pangecetkeun ku aceng. Parah aing secara ceng ieu. Ampun teuing. Lain aing Mang Aceng ayeuna kesibukan naon, Mang? Usaha? Minangka nama CS. Mang Aceng teh melian kadu ngaborongan geuning CS. Oh, ngeborongan tina tangka langsung. Nya, CS. Atuh ayeuna mah keur usum keur marema meureunnan nya. Marema nama CS. Ngan poe ieu mah euy can meunang pisan CS, can meunang borongan. Oh, tah, loba atuh tah. Loba tuh di bapak. Boga bi ebah eta. Loba satangkal mileubet pokona mah. Arek, Arek sugaan eta yang sabaraha cenah bebah. 100.000 ge bae cenah. Ah, murah. Murah CS sakitu mah CS. Oh. Sok atuh datangan ka itu. Nah bisa murah kitu bi kumaha eta? Enggak disanggapan daek teu. Dieu. Bisa ngapan cenah. Disanggapan bi. Heeh. Lamun di Heden bi eta bi bisa kurang bi hargana bi. Kurang 750 sok lah bae cenah cek bapak oge. Nya atuh. Ieu Anu Ieu. eta be anu di Heden bi aceng malah anu murah. Nya kan dibejakeun. ieu tah anjir nya. Nu rempag jeung nu ngagiclek dihijikeun. Urug alam dunia teh tah.
Nya atuh dia yuk cuang ka bapana bi. Ayo. Cuang di negosiasi. Anjir negoy cenah. Bubar kayak itu anjing. Brad. Aceng mah aneh ku mesin cuci sia, Brad. Kakarage 3 poe, Brad. Padahal mah merek mah eta mah kurang kumaha, Brad. Nupang mahalna. Aneh kumaha ya teh. Ya, Brad. Kapan ayeuna teh usum hujan geuning, Brad. Heeh. Sapeda budak Aceng teh rudet. Pokona laledok, Brad. Heeh. Diasupkeun bae ku Aceng teh kana mesin cuci, Brad. Digilas ya didinya na mesin cuci. Digilas, Brad. Eta mesin cuci teh rusak, Brad. Tapi kayaknya kesan bisa dipakai. Anjing parah saroceng ya. Ya ceng cek aing mah otak cek orang mah. Didinya mah nu kudu dikumbah mah keun we antepkeun sapeda landok pada usum hujan. Cek orang mah nya dibelah tah sirah Aceng teh. Tak belah kayak katingali polona diasupkeun kana mesin cuci. Digoengkeun we tah mesin cuci. Sok dijamin. Ya, moal ruksak eta mesin cuci, otak nu ruksak ceng. Aing mah nya kagok ruksak ada otak Aceng. Parah anjing saroceng ieu. Ngumah sapeda na mesin cuci cenah ieu. Ampun teuing. Hah, bisa wae ieu yeuh anjir. Tungir hayam kalkun ya. Cenah rek ka kota heula. Lapar anjir hayang pecel lele eta teh mana? Aceng mah teu resep, Brad. Celele mah aya nu sejen teu, Brad. Ya aya pecel bebek paling. Arek pecel bebek. Ulah pecel bebek, Brad. Ayeuna mah geus teu usum, Brad. Kusum kumaha teh? Pecel metik atuh, Brad. Anjing. Anger saroceng. Please, Ceng. Maknya lain motor, Ceng. Maknya pecel motor anjing saroceng. Ieu anjir ngacaprakna ampun teuing. Pecel bebek maksudna bebek anjir bebek apal teu? Hah, bebek. Nu siga entok ning. Parah saroceng ieu ampun teuing. Hah, bisa wae ieu popoyan anjir. Mang, kunaonnya corona sok disebut COVID? Teuing atuh Gip. Oh, jika nama teteh pada ditemukanna di Cina Gip. Dalam mun ditemukanna di Jawa mah eta teh pasti ngaranna teh maspid. Oh. Berarti lamun ditemukan di Medan arana jadi bangpid. Tah, heueuh kitu Gip. Kenal leungeun maneh si gaya nu leungit mo? Aya ieu jam aya. Ramo lengkap. Tato maneh ieu ka mana? Di laser kumaha? Oh. Tadi nih, Brad. Ngojaipan orang teh digerang di ditu. Ya terus? Lepas. Naon nu leupas anjir? Apaan gambar lauk tato orang mah. Lain ai motor bibi ka mana? Bi tara dipake nih. Parem pugua ngajepret. Naonan nu ngajepret? Motorna teh hurung. Bi, ai kana motor mah lamun teu hurung disebutna mogok, lain ngajepret. Ai bibi. Ih, kapan motor listrik, ah? Kok di mah gara mun parem listrik disebutna sok ngajepret. Sepa, mana mi haji? Kadia, abi bade mi warang. Mohon manawi aya naon? Yeuh, pang meserkeun roti tawar di alpanya. Roti tawar kade. Hek nying lami teuing, nying kaditu ka dieu heulan. Da ceu epoh mah sok kalake. Aya nu ruang riung, nyimpang heula, harumpi heula kade nging itu. Roti tawar. Mohon roti tawar. Angga di alpa. Mohon. Apa ini, Neng? Beli roti tawar. 5 menit kemudian.
abi teh tadi teh ka apa teh isin. Ari pek teh geuningan roti teh tiasa ditawar di apa mah. Atunya entos we abi teh da ai mana mun teh tiasa ditawar. Har. Yuh, piwarang sote, mese roti tawar, sanes mese roti kedah ditawar. Kumaha ce epong mah geuningan. Tapi mah piwarang ya mese roti tawar, sanes roti na kedah ditawar di apa misinkeun atuh ieu. Tiasa ditawar roti teh. Roti tawar. Dasar epong.